أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bab karomah nu paling hebat mah, kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah. Kabeh ieu urang ke boga karomah ieu. Ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah. Urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah, teu karasa. Saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah. Lain karomah tah mah belon tah mah. Balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah, ngaji, salat, munggah haji. Eta karomah lain leutik-leutik karomah. Lain leutik-leutik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab. Aduh, emang bawa kitab? Iya. Emang bisa baca? Ya kagak. Itu juga bawa? Iya tuh, supaya kelihatannya itu bagus aja juga. Waduh, jadinya nyarupan kaki kiai mau kitab. Eta karomah teu karasa. Mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa. Ya Allah ya Rabbi. Jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya, tak bisa asal dul zuhur berangkat sholat, dul asar berangkat sholat, dul maghrib berangkat sholat, isya berangkat sholat. Eta karomah lain leutik. Inni kuntu minal zalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham kadzalika nunjil mu'minin. Berbagai kitab karomah Tuan Syekh Abdul Qadir dicaritakeun, terutama dina kitab Tafrijul Khatir. Ya awewe datang ka dokter bebeja hayang boga anak, diperiksa ku dokter lalakina awewe na cek dokter ieu mah moal boga anak mandul. Panasaran datang deui ka dokter nu lain, periksa deui, tetep hasil medisna menunjukkan mandul dari kedua belah pihak. Mendatang ka kula mah gampang. Pogatan sia kawin deui coba jeung nu sejen. Boting salaki sia letoy. Coba babari orang dokter lain naon lain itu. Tapi jangan mah datang deui ka dokter, cek dokter diputus tetap mandul. Geus 7 dokter kabeh menyatakan mandul. Urut ka tukang urut, cek tukang urut ge ieu mah tanda-tanda boga anak. Geus sababaraha tukang urut datang leuh cenah iku hayang jasa boga anak kabita, jasa di dunia atuh bisa seserian jeung anak, maot mun anak soleh bisa ngadoakeun, beuh indah amat ieu boga turunan teh. Ang datang ka Tuan Syekh Abdul Qadir sakeuna ja geus masyhur jasa naon bae nu dipenta ku masyarakat sekitarna pasti jasa diijabah
nun teu diijabah sebabnya nama hirupna ieu jang talang dada manusia sekitar nuswa kabeh teu mementingkeun diri boga korma hiji mun nyana lapar batur hayangeun dibikeun bae kajen nyana mah teu dahar kos urang persis jasa ya Allah eta lah mementingkeun batur urang mah lain atuh memeka batur urang heula aja nya batur nyaplek urang henteu ye atuh naon kos nu bener teh urang mah kos ngomong gitu teh kos nu bener henteu datang ke Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon ieu abdi rumah tangga geus belasan tahun. Periksa ke dokter geus 7 dokter menyatakan mandul, moal boga anak diurut geus menyatakan mandul tapi abdi keukeuh hayang boga anak. Abdi mah pangdoakeun bae ku Tuhan ka Gusti hayang boga anak. Tungguan. Tuhan saya langsung sholat asup ke alam gaib dina sholat da langsung hasilna nyana ngadoa ka Gusti hasil doana Abdul Qadir deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana mandul mandul itu bogaan nyana sholat deui ka Gusti ngadoa deui ya Allah ya Rabbi abdi mah tidak mau tahu eta doa pohara jasa abdi mah ieu moal bosen ja Gusti mah sanajan geus nuliskeun mandul ge maha kawasa nang nulis Gusti atuh dirobah ku Gusti ya bisa tetep abdi mah hayang supaya eta pasangan dibere boga turunan ya Allah ya Rabbi. Abdul Qadir tanggah ka langit tangga deuleu di Lauhil Mahfuz tulisanana tetep mandul. Salat deui nyana ngadoa Gusti abdi mah deui hayang ge eta dua pasangan teh sepasang suami istri mudah-mudahan ku Gusti dibere turunan. Abdul Qadir coba tanya ke malaikat begitu kadeuleu ku maneh kalau hilmah pun tanya ke malaikat bebeja Abdul Qadir geus ulah maksa-maksa deuleu tuh di Lauhil Mahfuz tuh tulisanana mandul kaopat kali 5 kali ya Allah ya Rabbi abdi mah hayang ningali kakawasaan Gusti coba Gusti mapan maha kawasa pangrobakeun ta tulisan kira-kira tengah doa Masya Allah kagedep kali begitu kagedep kali guys Abdul Qadir ulang ngadoa deui atuh terus-terusan jangan ngadoa ieu guys pejakeun gadawa we dibere anak gitu tuh deuleu di Lauhil Mahfuz barang di deuleu 7 sebab sia bisi ngadoa deui cenah 7 kali ngadoa 7 kali dibere anak nan bejakeun sing hade kitunya kudu menghormati wali Allah sebab wali Allah lah anu bisa maksa ka Gusti bejakeun berelah nyana taneuh dicokot di hareupeun imah dipuntel-puntel leutik segede korek api tenden dia diliongtin tenden diliongtina nya geus ieu syarat ulah dipikeun nya muhun Tuhan. Alhamdulillah sekarang setelah diberenya sabar nama anak dan dah balik ke imah langsung balik ke imah jana biasa sesonoan jeung salakina telila langsung nyirah telila langsung karasa rene 9 bulan borosot ngalahi bunga na luar biasa dibawa ke Tuhan saya alhamdulillah Tuhan ieu hasil doa Tuhan teh ieu alhamdulillah tunggu segera urusnya kasep
nyaha limpu bagus tak orok lalaki menang 40 poe reuneuh deui deui jara terus 9 bulan lahir deui dibawa deui ka Tuan Syekh langsungkeun deui orokna lalaki nya kasep luar biasa wah urus teh Tuan Syekh diurus menang 40 poe reuneuh deui terus beta mari datang ka 7 bunga tetep jana ge bunga alhamdulillah cakna bu pahara jasa ngan nyana bari kieu be aya mah berarti lain doa Tuan Syekh aya loba kieu mah mun hiji mah berarti doa aya mah berarti cuman tertunda cek nyana lain doa kos kieu mah berarti ieu mah atuh tertunda bae ti Gusti berarti kamanjuran Tuan Syekh tetep encan terlihat sebab ieu mah anu kajadian cek nyana datang ka 7 mah berarti tertunda ieu mah ngan pas ka ditu pas memang bener-bener aju naon gitu deuk dibere geus bae eta liong tin teh anu tadina dibanggakeun teh dipicen ku nyana ka juru imah lain doa Tuan Syekh langsung harita keneleng nyana ieu pingsan begitu pingsan ngadaenge suara jeritan horeng anakna kabeh sirahna kaluar getih pae kabeh 7 maot langsung nyana hudang dihudangkeun ku salakina begitu hudang nyana nanya aya di mana ieu wah beda cek salaki berarti aya nanya aya di mana mah ieu leng-lengan leng-leng emang tas di mana cekeun tas di akhirat ambo jawa amat teh lalakon tas di akhirat sagala Ges diberi nginum terus sadar begitu sadar eta anak 7 ngabaris jadi mayit kabeh nyana langsung bentak langsung molotot ieu saha deuk dibejaan ku salakina atuh nyana ge karak cager asana mun dibejaan pingsan beneran modar ieu mah ieu teu dibejaan atuh ja emang ieu geus aya di hareup jajar kabeh 7 cek salaki lihat coba bae tingali tama mait saha barang didolo sirah getihan kabeh beulah kuluna ja ieu mah anak cek anak kok ieu tidak bisa ngadadak maot sakaligus hajuku lagi pingsan pohara jasa cenah aya naon salakina langsung mamawa liong ti neng ih jimat ti Tuan Syekh teh ieu ulah ditoler-toler coba pake heula pake pan urang boga anak teh sababna ieu coba pake dipake deui kunya coba bejadi ka ditu ka Tuan Syekh bebeja ieu tas noler-noler ieu jimat nyana terus dibawa ka Tuan Syekh bebeja nyana bahwa di jero hate malik teu percaya lantaran ieu anakna lain hiji mun kitu mah 2 padahal 7 berarti ieu seolah-olah lain doa Tuan Syekh tah kungsi noler-noler tak ieu leleong tin dipiceun ieu dipakekeun deui ku salaki abdi mah hiji abdi hayang cager kadua anak abdi atuh nu parareh supaya hirup deui ambo cek Tuan Syekh pamenta ku pohara sia Tuan Syekh langsung salat deui teh salat asup deui ka alam gaib munajat deui ka Gusti cek Gusti Abdul Qadir bejakeun ka eta awewe ieu teh boga anak hasil doa sia kahiji kadua
kawali-wali nu mana ge ulah sok api lain jeung ulah sok noler-noler sebab aing geus janji saha jelema anu nganyerikeun kawala aing teu percaya kawali aing jelema eta ku aing diperanganana cara aing meranganana disiksana ku aing kaum-kaum nu teu percaya ka wali-wali aing bakal disiksa cara nyiksana ku siksa aing jageun mijakeun katua kutuan Syekh ka anjeunna ka eta awewe langsung cerik cai mata unggal lengkah netes ka handap bari balik bari detes tobat ka Gusti Allah datang ka imah anakna keur dalahan eta nya ngahaneng we kieu Masya Allah kakarek dirinya nyana percaya karena keistimewaan karomah Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani di pohon aja saya ya Allah pernah gak kula gaya nu maksa maksudnya lain boga anak yang maksa yang nyandung itu bapak hari sama situ teu kudu maksa tuh sih asal boga duit mah nyandung gak ditu bener nyandung beneran berarti doa aing diijabah ya Allah ya Rabbi tah ditanya Tuhan sete Tuhan si karomana po haramat lamun daek kaulah karomah imun daek nismal kawadahan ngan kula membung embungeun nya boga karomah sebab karomah nu paling hebat mah kamuliaan nu paling hebat mah teu karasa setiap mukmin boga karomah kabeh ieu urang ke boga karomah ieu komo MZ na almarhum mih karomah hebat MZ mah lain mukmin mah mih ge karomah tah mukmin kabeh ngabogaan karomah ngan teu karasa kurang teu disyukuri karomah ti Gusti Allah urang ieu dibere iman ka Allah hiji karomah teu karasa saenggeusna iman urang teh dijadikeun jawara ku Gusti Allah lain karomah tah mah belon tah mah balik tina ngajawara kuari tobat ka Gusti Allah ngaji salat munggah haji eta karomah lain leutik-leutik karomah lain letik-letik karomah tah jawara babalik nu tadina mawa cimplong kuari nyana mawa kitab aduh emang bawa kitab iya emang bisa baca ya kagak itu juga bawa iya tuh supaya kelihatannya itu bagus aja juga waduh jadinya nyarupan ka kiai mau kitab eta karomah teu karasa mukmin anu bisa istiqomah dina ibadah eta karomah teu karasa ya Allah ya Rabbi jadi lain bisa hiber nampak sancang dan lain sebagainya tah bisa asal dur zuhur berangkat sholat dur asar berangkat sholat dur maghrib berangkat sholat isya berangkat sholat eta karomah lain letik-letik teu karasa tak ku urang mah urang boga pamajikan nurut ka urang boh karomah boh eta mah wah kan tetangga orang mapan bo dimarahan baik ku pemajikan aya anakan mah terus ngan dimarahan baik ieu mah pamajikan nurut ka urang bisa istiqomah ibadah ka Gusti Allah eta teu karasa tak karomah ulah ngitung-ngitung karomah nu macem-macem eta tah ya Allah nu bakal naon nyambungkeun urang jeung Gusti Allah setiap jelema nu salat geus eta teh pokona mah bakalna kagaet eta teh ka sorga ulah hese-hese masyaallah ya urang diuk di majelis hareudang tah hareudang eta bakal ngasupkeun ka sorga mantap ulah cok cicing di handapeun kipas hareudang aduh tapi sorga yang loba jasa Masya Allah karomah teu karasa tak karomah teh kos kitu
Nah ieu urang bakal ngaholan raja para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Lain di dieu bae Jawa Tengah bareng Jawa Timur, di mana dia tuh di Malaysia, kemudian atuh di Birma anu araya tarikah di dunia bagus pugu di Irak, kemudian atuh ayeuna mah di Pakistan, di India, dunia tanggal 9 teh pohara gas. Lain lalagan tanggal 9 mah pohara lobana di dunia. Entek turunan-turunan Tuhan saya orang lambat saya gitu bisa. Sebabnya menghadiri mas di tempat-tempat gitu anunya nangis diundang. Iyalah karomah Tuhan. Geus puguh tamaya awewe anu mencintai Tuhan Syabdul Qadir, kemudian boga anak parawan, gawena eta anak teh ngan sakadar ngalasuluh lantaran di pakampungan, orenganan nyana diincer ku seorang pemuda anu dangkal dek dizinahan, nyana teh memeh dek dizinahan teh dikitu ngaranna ditanya heula artina ditanya tadek embung dikawin ternyata embung nu mantak embung lain teu bogoh lantaran hayang nu sarua nyaho ka Allah nu ibadah sementara lalaki eta mah atuh kos kitu dangkal kurang pati ibadah embung nya diintip ku eta lalaki iraha sia kaleuweung iraha sia kaleuweung pas dina waktuna nyana ngalasuluh antara gunungna ke sorangan bae sampeurkeun ku eta lalaki cekel langsung bawa ka sisi gunung handapeun batu nu ngeunaheun rada tiis diporosotkeun kabeh didangkakeun wah ditanaga awewe dibekem langsung kunyana ditumpakan eta awewe geus ngadoa macem-macem doa ti mimihna kene ti bekem kene ngadoa ka Gusti Allah can aya ijabah babacaan Quran dan lain sebagainya can aya ijabah artina encan ku Gusti teh can diijabah tapi terakhir begitu manehanana ditangkep ieu geus mamam aduh. Maksudnya geus lempeng jasa gitu tinggal nembakeun doang. Masya Allah nyana ngajrit ka Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani, ya Allah Tuhan teh boga wali, Tuhan teh boga wali Gusti ngaran Tuhan Syabdul Qadir Al-Jailani, abdi teh termasuk salah sahiji anu cinta ka anjeunna. Dengan karomah Tuhan Syekh abdi nyuhunkeun kasalamatan Gusti kabeneran Tuhan Syekh teh keur ngalawudu artina ngadenge jeritan Tuhan Syekh ngadenge jeritan kieu oh aya nu ngajerit salah satu muridna langsung bakiak dicekal kojana dialungkeun teng alah batan bom atom jeger wae kena tarang ngaguling langsung hiji deui dialungkeun kena dada ngegoleh teu caritakeun ku kumahana salamet bae awewe di dinya begitu salamet langsung make baju deui langsung make kutang dipake deui jero salamet cek jana alhamdulillahirabbil alamin beres bakiak dibawa ka imah tidinya langsung manehna hayang ziarah cinta mah cinta ngancan pernah manehanana datang nah ieu datang di pakampungan anu jauh wa gila manehanana ieu orangna orang Mesir ka Baghdad jauh jasa lumpang langsung lumpang ya berbagai cara kendaraan dan lain sebagainya datanglah ke Baghdad pas keur pangajian. Begitu keur pangajian nyana datang mawa bakiak disambut ku Tuan Syekh kadieu teh cenah bakiak nu kula kadieu patu jamaah ribuan karita kaget KKI datang-datang aya awewe tur mawa bakiak kumaha mimitina
etalah dongeng langsung si awewena bahwa kula teh diganggu ku hiji lalaki gitu nah ieu tanda bukti ieu bakiak mah masya Allah iyalah Tuhan sementak kamari waktu keur perang Irak Amerika dibom terus tama bom nyinghai dan nyingsa nyuai teu bisa ngabom makom Tuhan Syekh Abdul Qadir aman mah kamari kula ka ditu eta mah majlisna utuh makamna utuh pangutuhna lain teu dibom malah masyarakat Qadariyah asal aya bom ti Amerika breg asup ka dinya aman tenang di jero mah eta bom luhuh wah dicecer terus mentak dakwahna para wali mah geus maot ge terus bae ku gara-gara ieu terus dicecer teu kena ditelitilah ku para pilot kepala tentara Amerika akhirnya lain hiji 20-an bahkan ratusan nu asup Islam kitu wali mah dakwah teh geus maot ge dakwah terus ngislamkeun jelema urang mah keur molotot ge malah urang kabawa ka ditu sia aya orkes sia ulah sok nonton we goblok sia ulah aram sia mah aja ka mana aing anak kalau ka ditu sugan aya di ditu di mana di ditu di orkes tolol tak budak teh bebeja deui ka aing jo di ditu na kebal ditolol tak haji dakwah si kos kitu bebeja dengan anak korengnya dengan birit bidual teh hese dakwah ilah Tuhan Syekh Abdul Qadir masya Allah karomahna nu pohara jasa eta jelema kitu anu pernah nincak majlis kaula atau liwat majlis kaula eta engke kukula bakal disalametkeun jaga di akhirat ya Allah ya Rabbi man marra majlisi cek Syekh Abdul Qadir saja loba anu pernah liwat bae ka majlis liwat doang geus kukula ditulungan di akhirat liwat doang aya kan poe minggu urang deuk nyin majlis tuan Syekh geus teu kudu zikir lewat cukup geus sakitu doang beres sia kudu aing liwat doang dititahna ge asal ka aku murid we geus beres ya Allah ya Rabb ikaromahna pohara jasa ya Allah jelema maut begitu maut kaimpi ku anakna keur ngojai di neraka bapana ngojai di neraka udang tias si anakna langsung cerik datang ka Tuan Syekh aya naon abah maut atuh abah maut sih geus lila geus aya mah meureunan 7 poe mah kunaon kaimpi ku abdi kaimpi kumaha keur ngojai di neraka Bapak maneh pernah naon kitu ngaranna pernah milu pangajian jeung kula teh ya di tempat-tempat kitu riungan majelis henteu pernah nya nama pernah ngadaengkeun ngaji kula teu pernah nya nama pernah wau henteu nya nama nyaon teu kangaran ieu ngaran nyaon henteu nya nama teu nyaon gawe naon bae tuh Bapak sia raja saya tuh ampura bapak ulama duh geus teh nyaon naon atuh pates kana neraka gajian Tuhan saya tapi tetep banyak dulu di neraka ku nyeri jasanya na digodog ancul-anculan tanuh nu panas abdi betul asa sugan sakanya hosia bapak siap pernah henteu ieu datang ka majelis henteu nya nama liwat mah pernah ge lain endek ngaji ngudag ontak. Oh pernah liwat udah gonta langsung tua lah langsung nyana salat gitu salat asup kanu alam gaibna menta ka Gusti murid abdi pangnyalametkeun Mang Anu tak nu anakna bebejak abdi salametkeun Gusti ih cak Gusti pantama lain murid iranya na jadi murid sia ngaji teu pernah nyaho teu pernah ngadengekeun teu pernah wau henteu irah jadi muridna ngamajelis teu pernah eta Gusti janal ngudag kota liwat ka majelis abdi eta ge murid waduh cek Gusti Allah geus atuh disalametkeun teu ekos kitu murid mah langsung isukna ngimpi deui
geus saya di sisi neraka ger kieu alhamdulillah. Bejakeun ka Abdul Qadir cak bapana dina ngimpi hatur salam gitu. Aduh aing nu lamun lain ku nyana ieu aing rebek cenah nyana tah jadi nyana ngudag onta doang liwat murid keneh bae. Boh tuh komo urang mah poe Minggu liwat atuh geus murid be pokona mah nyana teh ge jana aya di luhur neraka kieu can puguh ka mamanana eta. Tapi geus diangkat. Ya Allah, komo urang mah cinta ka wali Allah Subhanahu. Eta cenah Muhammadiyah versi teu percaya. Dia atuh jor bae sia-sia aing. Karasa sia geus modar sia. Kitu bae ulah hese ulah mikiran Muhammadiyah versi Wahabi urang kuari mah. Dia geus jelas dina Al-Qur'an, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kitabna geus jelas jasa. Eta mah teu percaya atuh teu dibukakeun hidayah bae ku Gusti Allah. Sakitu bae meureun kamulyaanana ai urang mah alhamdulillah percaya ka Allah, percaya ka Kangjeng Rasulullah, percaya ka aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Oh, karomahna geus pohar jasa Tuhan saya. Jelema boga anak hiji-hijina nya kasep, nya pikarespeun. Manehanana ilu ngalalau ka laut, pas datang ka laut ngaguling parahuna, acak-acakan di dahar ku laut, inting-intingan informasilah ke mana bahwa anak-anak ti kelebuk peak geus teu bisa ditulungan deui tengah laut. Cerik datang ka Tuan Syekh minta disalamatkeun anak abdi atuh geus maot papan kumaha cenah geus takdir abdi ge cenah takdir mah takdir bae tak ya kos kituan kita sarua kos di urang nasib bae cenah teh nu bodoh ngaranna ge atuh iki nu datang ka Tuhan saya nu barodo nu pinter mah masa atuh kitu aman bodoh anak hiji-hijina keur mejana dipake karesep ku abdi maot di mana maotna di laut haju hayang hirup deui kumaha sia yang hirup deui geus maot menta bae mah coba ka Allah maksa pametak aya geus geura balik bae atuh ka ditu geus aya di imah aya geura balik nyana ka imah bang di deuleu jacan aya nyana nungguan balik deui ka Tuhan saya Tuhan can aya jagenna di imah can aya can beureum Tuhan saya geus geura ka ditu balik aya gitu datang ka imah eueuh keneh mah datang deui Tuhan sok halalaga abdi atuh air kaya aya ieu eueuh atuh ieu mah pan bo abdi lah itu bisa teu bisa atuh itu air bisa sih kaya itu bisa tuh geus teu bisa ngaranna cenah geus geura balik ulah sok halalaga ieu atilu ieu mah mah setelah saya gerak itu gerak balik lah di jalan tuh percaya aing mah sanajan geus aya-aya di ngalalaga Tuhan saya masuk ke dokter barang datang ka imah aya keur kieu mah jeh isi saya anak emak tas di mana tas di laut paeh mah saya hirup gua lagi teu ngarti gua jadi hirup deui gua ieu masyaallah ditangkep ku mana luar biasa tuh asa ngimpi nya bebeja ka Tuhan saya kumaha aya geus aya mah geus geura balik ka ditu lain kitu eta Tuhan ku bisa aya deui abdi mah hayang geus ulah hayang nyaho sia mah waduh atuh moal kaharti geus eta mah kakawasan Allah geus aya bae geus atuh tinggal Tuhan saya ngajungkel ka Gusti Allah artina Gusti si masih keneh resep henteu ka abdi lamun abdi boga kasalahan naon ieu Gusti sampaikeun ka eta lambat amat ngahirupeun jelema kali naon kasalahan abdi deuleu denge ambe rasa atau mungkin tina sare
atau mungkin aya kanikmatan-kanikmatan duniawi nu ku abdi dinikmati, atau mungkin naon pikiran-pikiran abdi anu keluar saeutik berhentina inget ka Gusti. Coba pangnegorkeun naon, tetep nyana ceurik can dibere jawaban, nyana ngajungkal sujud ka Gusti. Kasalahan naon sampaikeun ka lambak tilu balik eta izin abdi. Ya Allah, ya Rabbi, wali Allah datang ke kos itu. Urang lamun ngadengekeun karomah-karomahna, okos lalagaan, okos pohara, mantak jelema nu teu percaya moal nyokos kitu. Hese teu percaya. Sabenerna mah jakaromah teh atuh dihandapeun mukjizat. Mukjizat Kanjeng Nabi kadeuleu ku Abu Jahal itu aya ditutupan mah teu kadeuleu sarua bae. Kurang kumaha istimewana, leuwih ti istimewa. Hese nyaritakeunana tuh. Jatuh bulan teh kapan datang ka Kanjeng Nabi belah dua maca syahadat, nu hiji asup ka dieu, nu hiji asup ka dieu, kaluar deui ngahiji deui sujud ka Kanjeng Nabi, naik deui ka luhur bulan. Tuan kadeuleu ku Abu Jahal tapi tetep bae. Oh, sihir tah mah. De kurang kumaha deui tetep bae sihir. Komo ieu karomah atuh kadeuleu ku Muhammadiyah. Jadi dibukakan pintu mata hatena mah tuh hese bae. Geus ulah dilawan mun aya Muhammadiyah ngomong soekeun sumutna. Pan ieu karomah ieu. Soek tak karomah tah. Praksi bebeneran deh kos kituna. Ini bisa jokeun enti tak kuki uci cenah. Aing gatempuhan. Aduh, hese itu percaya. Ya sudah pikiran batut. Urang bae percayakeun ka Allah, percayakan ke Kangjeng Rasulullah, percayakan ke wali-wali Allah. Jangan keselamatan orang beres. Jaloba jasa. Karomah Tuhan Syabdul Qadir mana? Tidinya malaikat turun malaikat. Bejakan gitu sakumaha mistina ya bejakan. Turun malaikat. Tak. Naon malaikat di alam itu. Lain aduh harapan kos kieu we, selamat datang malaikat. Iya, dari mana aja kamu udah lama gak ketemu ini? Waduh, dari Kronjo ya. Lain kos gitu. Siapa nggak bayangkeun teh kos gitu lain. Ima di alam itu. Ya alam zahir, asup urang ke alam batin, asup kasir, gaib ngaranna leng. Kapanggihna di ditu, awakna di dieu, ai hatena mah di Cikupa di Masaruti. Eta gaib-gaib blon mah. Nah, ieu mah asup ka ditu ka Gusti Allah. Kumaha moal kaharti ku urang. Urang mah kahartina model tadi. Urangna di jero masjid, di luhureun sajadah, ai hate urangna di mall. Eta kan kaharti teh Gusti ya. Kaharti jatuh mah aing pagawean aing cenah kos gitu. Atuh eta leng-lengan nyaba ka mana pan teh datang. Atuh jelema nama di Cikupa di luhur saja ada bagus di sajadana. Kunaon aya hatena di Bandung. Eta nyaba ka ditu. Cak Allah salat si kos kiamat sih salat. Sia keur di hareupan ku aing hate sia ka mana? Nah eta ngaranna nyaba. Da ieu mah diolah ruh teh. Diolah batin teh. Ruh saenggeusna diolah bisa keluar. Trek bisa ngobrol urang jeung urang. Ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5. Mendekai Tuhan Syabdul Qadir pernah buka 40 jelema. Di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya, di ditu aya. Aing bungah jasa kehadiran ku Tuhan Syekh. Iraha tadi magrib. Ye, di aing. Ye, di aing. 40 ngaku kabeh. Puyang kabeh ieu mana nu bener. Urang lamun bisa kitu pake nyandung urang mah. Duh ka nu ngoran, duh ka nu kolot ya. Enggak, cumpon kabeh. Sia mah kadinya bae sepikiran ada tuh. Ya Allah ya Rabb. Agihan ke malaikat di alam itu si gade. Ulah cara tadi sasalaman pelukan. Waduh udah lama bener. Gimana transaksi ini kita? Malaikat transaksi segala pabrik segala naon. Nya nama anti dunia. Geus kapanggihna urang jeung pan malaikat lain lalaki lain awewe. Malaikat mah teu beuki dahar teu beuki nginum.
malaikat mah tara jima tara sare malaikat urang ge mun geus bisa kos malaikat bisa kapanggih jeung malaikat Kanjeng Nabi mah kok henteu kikituan ge kapanggih atuh leuwih luhur Kanjeng Nabi mah lantaran Kanjeng Nabi mah tina nur didamelna itu Abdul Qadir mah biasa cara urang nu mantak keur kumaha bae Kanjeng Nabi mah kadatangan malaikat Jibril teh di masjid di imah di jalan leuwih pohara Kanjeng Nabi mah henteu kudu make tadarrut cara Tuan Syekh Abdul Qadir iraha bae malaikat diinstruksikeun datang Tuan Syekh Abdul Qadir mah kudu melalui nyulusup heula ka alam itu jauh Tuan Syekh Abdul Qadir jeung Kanjeng Nabi mah pak datang keur iraha bae keur kumaha bae bahkan nu kaberenehan keur meujeuhna malaikat Jibril datang aya urang dinya kadeu dak barang geus beres gitu naon malaikat Jibril adu hareup ngadu dengkul karos ku sahabat Abdullah eta tadi saha malaikat Jibril bah tuh lain kita tadi bebeja bah kasep amat jeung seungit amat eta malaikat Jibril katingali tah ku Abdullah bin Umar mah ai ku ente bapak gon moal tetap ente mah jameureunan matana kahalangan ku sinden dumal bisa tuh mun sinden dijauh ge kadon oh tuh wih mantap jasa nu mana baju beureum eta emang mata sinden mah kos kitu Ari Abdullah bin Umar mah tuh mata itu mata malaikat atuh kadeu ya Allah bahkan Siti Aisyah mah dihatur salaman ku malaikat Jibril Aisyah Jibril atur salam alaikalissalam bangun teu bungaheun teh biasa bae barang menang saminggu mah Aisyah ulang Allah atur salam kakarak aduh pohara jas dihatur salaman ku Allah ente ente mah diatur salam ku calo pan duit ka bawah ku ente Masya Allah tuh ya malaikat datang ke Tuan Syekh begitu datang hampura cek malaikat kula diinstruksikeun ku Gusti Allah bahwa waktu keur ngadoa pertama kula diinstruksikeun ku Gusti Allah titah neangan daging-daging nu geus didahar ku lauk-lauk. Idinya dikerahkeun seluruh malaikat teh kapanggih kabeh. Doa kadua eta teh kakara keur dihiji-hijikeun. Doa katilu kakarak nyokot roh diasupkeun deui bari dibawa ka imah. Oh kitu cek Tuhan saya tuh kitu. Jana sujud deui ka Gusti Allah Gusti Bapan Maha Kawasa kok make kikituanan eta wali geus gaja doa kos kitu ya do atuh bacak naon Gusti teh kudu make malaikat atuh langsung bae sih jaya jijeunan Gusti kabeh ge atuh tinggal jadi geus kitu kumaha sih pan Gusti mah subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi terjauh pan karituna kun fayakun kok bisa kos gitu sih cek Gusti Allah tetep Abdul Qadir kula deuk ngawujudkeun naon bae tetep kudu make wasilah aya nu henteu ge ngan eta dirahasiakeun Abdul Qadir nya tetep kudu make syariat mantap urang ge sarua bae sagede Tuan Syekh ge nuntut ka Gusti Allah Allahna tetep make syariat ngadamel bumi langit padi teh saminggu Gusti Allah padahal mah babarieun Gusti Allah mah tapi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy genep poe kan peuting fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal 'arsy tah atuh bisa ka Gusti Allah kun jadi tapi kan teu kitu tetep aya perwakilan tukang nyebut nyawa Israil tukang mawa wahyu jeung karomah Jibril tukang kitu ngahujankeun malaikat Israfil dan lain-lain sebagainya aing geus ngabogaan wakil oh hampura atuh Gusti abdi sogol ka Gusti jeung Abdul Qadir
ieu mah abdi mah hayang nyaho be segala rupa dengan hampura tetep nya lagi hahampuran besi sogo tak itulah wali Allah subhanahu wa ta'ala lain lalaga karomah Tuhan semun kurang dibaca ti hiji kadua katilu kaopat keur mantak muringkak bulu karomah. Satu ketika Tuhan Syekh teh eueuh di imah di majelis teu aya di masjid teu aya di Taryangan ternyata nyana aya di Bangawan Tigris nyana keur kieu bae di Irak di luhureun sajadah ditongton ku jelema loba sugan teh keur naon di luhureun cai kieu ternyata lauk seluruh lauk berbagai jenis lauk daratan ngusapan dampal leungeun Tuhan Syekh kabeh nyanana kieu bae jutaan lauk geus berbagai jenis lauk geus beres langsung Tuhan Syekh indit deui kabeh ditaros ai tadi naon kula diondang ku murid kaula di laut cekna hayang sasalaman jasa sakali besa umur hirup mantap kula ieu naon kitu ngaranna ngaluangkeun waktu di sasalamanan ku lauk waingan jutaan lauk tabah teu eureun-eureun terus sing beletik ka dieu lamun urang mawa jaring urang makanya lauk mantep jasa ye urang watung geus mantap birak lauk geus sebab deuk diganggu ku urang mah ikutan saya mah tuh lauk narurut mau nurut kabeh waliullah naik maung bae ka mamana naik maung bae ka mamana ngan maung mapan kudu dibere daging nemandak asa datang ka di daerah ka muridna pangnangankeun daging deuk sapitah deuk embetah pangnangankeun kitu bae selalu akhirna nyana nyaba ka Tuan Syekh begitu nyaba ka Tuan Syekh datang ka dieu maung pae begitu di dieu maung pae langsung sujud eta wali ka Tuhan Syekh hampura sebab naon nu mantak maung pae ieu boga rasa takabur jeung Tuhan Syekh mah luhuran aing lantaran aing mah ka mamana ge naek maung nya nama teu kadengekeun naek maung nu mantak eueuh nanaonan Tuhan Syekh mah lah sampai coba ku aing deuk didatangan kos kumaha sih teh Tuhan Syekh yeuh barang datang kalinya turun kek pae ceriknya cek Tuhan Syekh teh deuk dipaehan terus apa hirup deui ampura cenah kula kasobogan kula kanyahoan ieu mah terserangan kula barupan balikna jauh hirupkeun deui hirupkeun deui tawadukeun hate kakarak tawadu percaya jasa bahwa eueuh di wali di dunia pangluhurna iwal ti anjeun deula mau geus kieu atuh ulah kitu ceh mau ulah haju kuari mah bangun buringas kitu kula pae tawadukeun deui makin tawadu mau bisa ditumpakan deui entek sok geura tawadukeun ku urang hate urang haju urang ka Taman Safari hayangnya turun urang di mobil selamun urang nu bisa naekan nyana atawa nyana nu bisa ngegel urang asana nyana Masya Allah Buyut Badzur naik maung Syekh Asnawi naik maung Syekh Maghribi naik maung para wali naik maung Masya Allah ayo urang boro-boro naik maung naikkan pemajikan ge marah dauta pemajikan boro-boro mau pemajikan ge deuk nyangkrem pemajikan cek urang atuh siap maung beureum ieu aduh ya Allah ya Rabb aduh tidak tunduk ke pemajikan Allah takdir ya Bang Haji pelaksanaan ya Bang Haji letak di pending ya masalah ya Bang letak di roti ayah kepastian naona ina urusan Torop Zaid ngarusak karena salah saiji anggota Ki Umar nu dirusak teh
lain sukuna sakadar ping-pingna taeta syarat bayar diat dalat tablugopi diat tanazalat tablugo diat tanasin asal ulah datang ka diat awak-awakan bae lamun diat anu geus katangtuan mah geus bubuk ieu mah lucan tangtu na ieu mah kuduna dikakodikeun ka hakim bayar torogna bayar kerugianana sabaraha duit tergantung hakim wa yuqawamu jeung direga-rega badan dimalihi sabada ngemuna engke eta anu dirusak ping-ping misalna engke kapan ditangani atawa teu ditangani keur ditangani bae ku dokter ku medis nah ieu datang ka sabaraha keur teu ditangani berarti kan jadi ngemu tah ieu sabada indimal marambat atawa henteu sih artina marambat teh ka mana ieu bakal ngepekna nah ieu diperhitungkeun ilam yakun nafsun maka lamun teu aya kakurangan ubira akrabun aksini lal indimal rekenlah nupang deketna kurang kana indimal wakila cek sagaol mayu qadiru qadin bitihadi itihadlah hakim atau qadi kudu sakumaha eta kerugianana wakila lagur mah cek sagaol teu aya kudu teu aya tempuhan wal jarhul muqaddar ari jarhul muqaddar geus kaliwat dihandap aya mudihah dan tatu-tatu anu lainna anu dituturkeun terus ka dina tatu sin dan lain sebagainya wa ma la yuqaddaru